Aduh, ini kalsel ya. Ini ison. Dia tinggi lembur. Dia tengok tuh. Kumayan ya. Kalsel ya ini. Dulu tah ke sawah lain. Penyakot golok lah yuk. Aduh, penyakot golok. Bener. Wih, ayo baik yuk. Anak sawah ay. Nah, tuh jalan. Ya bukan apa? Di mah poseng. Gini poseng. Ayo kudu aing aing ngeang. Aing aing. Ini sama aduh. Setan doang. Bareus deh aing. Aing. Bos aing. Poseng ya aing. Aing lalir kieu. Masuk doang. Ngobrus, baju beus deui. Cuma endah nah ya hirup. Aing karunya kakolot ya we. Sawah ya anu ngomea aing ge. Sawah tanduran. Aneh aing. Saha kamar anak itu. Tangange ki haliwu ngahudangkeun aing. Garingkeun aing doang. Geura be ku aing disisieunan ku aing. Udah ku aing ka mana ge. Modar ku aing. Ngeprik deh ku aing disisieunan. Geura deh ku aing ka mana disisieunan bae ku aing. Sian aing pocong. Nyelek. Yo, mengertikan ya betul. Aing sakieu-kieu nakar ge. Betul aya bae. Modal di. Degeurnaun. Parah saya tak ini ngomongnya. Ah, tanya. Hah, degeurnaun. Kan modal aing. Modal tengah jalan. Kumaha mana ieu mana? Nak ka mana deh ku aing ka mana di udag bae. Mana ke kon di udah bae dia, ha? Wah, aman nih dong, cair. Nyamur yang cair dah. Madar ku aing ka mana di udag ha. Wes tabeng tinyang aman di adior saja ha. Waduh!